yang jadi naon? Urang mah jadi RW. Baiklah, urang mau ngabidanan. Nah gitu. RT, RW, bidan. Iya. Bro, hari antum cita-cita jadi naon cita-cita orang mah bro hayang jadi orang dalam kela nah jeung orang dalam gitu sabab jelema pinter jeung jelema pengalaman mah eleh ke orang dalam. Bro, kubang rek nanya cita-cita anjeun hayang naon? Hari urang mah teu jauh ti Amang yang jadi orang luar. Nah gitu. Sabab mun rek gawe tinggal ngotak Amang. Bener. Ngeser. Ai cita-cita maneh hayang jadi naon? Urang mah hayang jadi RT lur. Ai maneh hayang jadi naon? Urang mah hayang jadi RW. Baiklah, urang mau ngabidanan. Nah gitu. RT, RW, bidan. Iya. Mang. Nah kumaha Jang? Ari cita-cita Amang hoyong jadi naon? Amang mah hoyong jadi tukang aksi. Di mana? Aksi Indosiar. Candu kecanduan kamu. Rindu ingin Lur, urang geus nanya naon? Hari cita-cita mana yang jadi naon? Hari cita-cita urang mah yang jadi dokter sih. Nah, yang jadi dokter? Soalnya masih kene loba jelema anu nepi ka ayeuna can bisa cager. Naonana anu dicagerkeun? Nyata teu nu bohong. Dan Salahku seorang diri. Jang, Kulan Mang, cita-cita teh hoyong janten naon? abi mah hoyong janten Menteri Pembangunan. Oh, nah kumaha mah jeung hoyong janten Menteri Pembangunan? Soalnya abi miris tinggal di jalan di kampung abi geus 2 tahun rencana tapi teu jadi-jadi. kurang gaya Mang ai cita-cita didinya hayang jadi naon sih? Ari urang mah yang jadi tentara sih. Sama ka jeung hayang jadi tentara. Soalnya urang rek ngabela mantar-mantar anu terzalimi. Urang ge bisa. Bisa naon, Mang? Nukos dieu. Sok coba. Cing, cita-cita anjeun hayang jadi naon? Cita-cita urang mah hayang jadi pembalap. Nah, maki jeung hayang jadi pembalap. Soalna aya babaturan urang anu kudu ditikung. Anjay. Mantap. Lur, naon? Kira-kira cita-cita mana hayang jadi naon? Cita-cita urang mah hayang jadi guru lur. Nah gitu. Soalnya masih loba kene jelema nu bodoh ku cinta. Lur, urang hayang apa? Cita-cita maneh hayang jadi naon sih? cita-cita ulang mah lur hayang jadi hakim. Nah, maki jeung hayang jadi hakim. Heeh. Hakim garis. Aduh. Cuy, hari antum cita-citanya jadi naon Urang mah hayang jadi polisi. Dan aja jadi polisi. Soalna budak zaman ayeuna mah bobogohan tapi manehna teu bogaeun SIM. Kela-kela SIM naon ieu teh? Surat izin mitoha. Lur, sebenarnya cita-cita mana enak yang jadi naon? Urang mah hayang jadi RT. Nah gitu. Soalnya urang mah yang ngerubah kebiasaan masyarakat, tusuk giat ngaronda, ari geus kabangsatan. Mang, cita-cita didinya hayang jadi naon? Urang mah hayang jadi demonstran Nah, make jeung hayang jadi demonstran. Sabab ti heula urang ngaliru demo di gedung DPR RI 3 tahun ka hareup di anggota dewan.